Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng simkuring dina channel anu sasari Kang MS Official. Palawargi sadayana kumaha sehat daramang sadayana baraya di kota dulur di lembur. Mudah-mudahan sehat lahir batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Palawargi sadayana hormatin simkuring. Dina danget ayana simkuring sejak maparkeun hiji carita dongeng si Kabayan Melak Supa. Dina dongeng si Kabayan ieu si Kabayan dicaritakeun tabeatna kedul jeung loba akalna. Tah dina hiji mangsa si Kabayan keur sare dihareupeun imah mitohana sare anu kamalinaan ya. Jam 7 isuk-isuk anu lain mah geus kapalasar, anu lain mah geus dagang, anu lain mah tani, anu lain mah digawe jeung sajabana rupa-rupa pagawean. Si Kabayan nyampak masih keneh nyegrok ngerek nya dina teras imah mitohana. Keur kitu mitohana ningali kaayaan si Kabayan nu masih keneh sare di hareupeun imahna. Atuh ningali kitu teh mitohana teh ngarasa teu geunah teh ngarasa kaluman ningali si Kabayan waya kieu masih keneh sare nya. Langsung we eta si Kabayan teh dihudangkeun. Kabayan, hudang Kabayan. Dikitukeun teh si Kabayan teu hudang keneh wae. Tetep we ngerek. Akhirna mitohana rada najehan kana sukuna. Hudang Kabayan sia, hudang. Si Kabayan masih keneh ngulisik teu hudang keneh wae. Nu akhirna eta mitohana keheuleun ka eta si Kabayan. Akhirna eta si Abah mitohana si Kabayan nyokot cai saemer di kamar cai terus kaharep deui. Akhirna eta cai teh dibanyurkeun kana sirahna. Hudang sia Kabayan. Keur kitu kurejag si Kabayan teh hudang ruaseun. Aduh aya naon Abah? Meuni reuas aya kahuruan naon ieu teh? Kuring sampaikeun ka baralaseuh kieu. Di Banyur. Ai sia teu mikir. Nu lain mah tingali tuh isuk-isuk teh nyawah ka kebon digarawe dagang di pasar. Ai si lain kalakah sare keneh wae waya kieu teh. Aduh bah hampura kuring peuting geus ngarona. Jadi weh kaberangan. Geus ayeuna mah tong loba omong cek mitohana teh. Tong loba omong ayeuna mah Kabayan. Sok bawa ieu bahan binih kacang ya. Bawa pelakeun tuh di kebon Abah. Anu belah ditu tuh nu di belah kulon. Anu legana 1 hektar tuh. Pelakeun ieu binih kacang. Sok ngarah maneh aya pagawean kayak aya hasilna. Bisa jeung maraban keluarga nya. Bisa mere pake kasih iteung. Juk entong Abah rese ieu dibikeun paculna ya bawa ka kebon. Dikitukeun si Kabayan akhirnya manurut. Manehna langsung mawa eta binih kacang sablek jeung pacul ka kebon si Abah anu legana 1 hektar di kulon. Ini teh kacaritakeun akhirna mah si Kabayan teh nepi ka kebon anu dicaritakeun ku si Abah. Eta di kebon teh si Kabayan teh lain langsung digawe kalakah hulang-hulang ningali kaayaan kebon anu sakitu legana 1 hektar. Kudu dipelakan ieu binih kacang nya. Dina pikiranna daripada urang kudu maculan, kudu nyeun galengan jang melakan ieu kacang geus mending keneh cicing we dina saung.
cicing di saung si kabayan teh cicing dina saung anu ada iuhnya rep sari deui udang-udang kasorenakeun ari geus kitu mana balik kayak mana kasih abah balik wah tah isukanana bebeja deui nyari tanah rek ka kebon bah kuring rek ka kebon bah arek ningali kebon kacang deui bah arek ngurus kebon kacang nah gitu cek si kabayan teh ini deui si kabayan teh ka kebon ngan di kebon teh si kabayan teh hulang-hulang deui dasar jelema anak kedul nya ningali kaayaan kitu mah maneh teh lain digawe kalakah cicing di kebon bari bengong keur bengong kitu manehna lapar ngarasa lapar akhirna eta si kacang teh nya nu kudu diplakeun teh dikulub kumanehna teh kulub terus weh didahar tah kitu jeung kitu pola si kabayan teh nya eta kacang teh didaharan unggal poe ayeuna beak geus sababaraha poe beak kacaritakeun geus 6 bulan mangsaning kacang kudu geus dipanen si abah nanyakeun ka si kabayan kumaha eta kacang geus siap dipanen nya kitu si kabayan kalakah bingung da puguh eta kacang lain beak dipelakeun tapi kalakah beak di daharan cek metoana teh kabayan ari manehna bet bengong wae buru geura panen eta kacang anu 6 bulan ka tukang ku abah dititah dipelakeun oh nya abah nya ke kuring urang panen ayeuna caritana si kabayan teh berangkat deh ka ieu ka kebon ini ka kebon tah ayeuna mah dugi weh ka kebon di kebon si kabayan hulang-hulang deui aduh dina pikirana aduh kumaha nya ieu si abah nanyakeun kacang sedangkan kuring teu pernah melak kumaha ya ke balik kuring bakal dicarekan deui ku si abah keur mikir kitu ayeuna lep deui sare deui si kabayan teh sare hudang-hudang wanci sarepnakeun nya wanci sarepnakeun geus deket ka magrib udang balik ngulisik keur kaayaan udang kitu manehna ningali ti kajauhan aya jelema ngabring mamawa nananggung rancatan bari mawa kacang ya. Katingali panen kacang tah aya sababaraha urang tanu nanggung rancatan tos panen kacang teh keur kitu si kabayan langsung morosotkeun calanana bari ngubur maneh ngan palabah bobogaana ditololkeun keluar awakna mah dituruban tah keur kitu pas keur ngalaliwat eta tukang patani anu geus panen kacang teh nya bari nanggung hasil tatanena ningali aya anu jiga galangan hui katingali cenah di tengah teh uluh itu cenah aya supa uluh cenah itu aya supa cek nu naranggung eta rancatan teh keur kitu teh maranehna teh langsung weh nyalampeurkeun kana tangkal supa eta teu pikir panjang salah sahiji patani langsung ngarabut eta supa begitu dirabut cenah langsung keluar jelema eta patani langsung lompatan jurik langsung lompatan akhirna mah eta rancatan anu eusinat hasil tatanen kacang teh ditinggalkeun ku para patani teh si kabayan langsung ngangsalutkeun calanana langsung manehna kabur balik ka imah bari mawa kacang cak dugi sakitu heula dongeng ti sim kuring mudah-mudahan palawargi sadayana kahibur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.